asal amprok jeung aki-aki RT Uban mah sok lieur ngomong teh sok untuk nyambung teh ya. Itulah iyalah jawabna lieur ah. Dengan pegawaian kemana ya mulai lieur budak jajan wae. Kabaji ka mana meureunnan mun kabar mah embol-embol acan ka dieu. Aduh. Itu Pak RT lainnya. Sigana mah ka dieu. Cek, alamun wae. Pak RT deh. Rarudet ya, Bang. Parusing lah. Parusing. Sarua aya pusing mah, Cek. Eta tadi cak aki-aki. Ece cenah ka ieu mah nayakeun palu jeung gilik jeung naon, Cek. Aduh. Aki RT Uban mah ngomongna Ece ngomong ka mana ngajawab ka mana tadi teh ya cek Ece teh. Sehat kabarna cenah. Ngomongna teh aing mah bagus cenah. Terus aya palu ngomongna palu batur Ece ngomongna perlu jeung Pak RT Uban malah palu. Bilik ge ingat baliknya dedengan asukan bilik. Kamu teh aku ngomong teh tadi cenah aya si Tambla gadio cenah rek naon eta cenah perlu palu jeung bilik. Bilik jadi aya perlu. Pak RT abdi teh aya perlu hiji nama ieu bade naroskeun fotokopian teh ya Pak RT di bawah henteu ayeuna. Cuk da eta teh aki-aki segala betah meuli obat dia nanti coba belenong jadi poho eta mah jadi ada isuk mah geus di fotokopi ngan dieu mah kayak isukan deui lah. Adieuna non merekeunana. Iya Pak RT baca teh aya perlu pisan jeung Pak RT teh nya ka hiji nama inti nama kieu ya di lembur teh geus pagawean Pak RT sugan Pak RT boga kenalan abdi teh ka luar negeri weh ka Arab jadi babu kan si Endang mah lah di ditu weh bisi Imas. Ulah Cek, ulah sampai ke luar negeri Cek lah, enak mah berperang kos kieu, enak berita di TV oge geuningan. Perang. Cek berperang wae. Itu mah sarieun atuh euceun nya. Ulah lah. Mending kene di Bata lah. Haji Iotna. Wae ka mana sih? Pak Haji Iot. Cek teh nyaho. Nyaho. Ih. Wis berapa nya? Aman umroh, Cok. Umroh deui. Tapi saya berapa deui nya balik dah. Balik. Gua teh nyaho. Cok. Tu nyaho. Nya geus we nama kalio ke urang nyaksianana ke. Mun eta mah ngeleng-ngeleng ya. Cok di Lio. Atuh. Da. Kira ya. Poho tak kaki tadi teh kita beli obat buat belenong teh Cok. Ada ya. Atuh. Kayak fotokopi ini diantarkeun lah. Diantarkeun. Entong lah tong sampai ke luar negeri deh Cok. Tadi nama suan teh ke perang wae enak mah. Cok. Ada.
Kalau diberikan obat teh aki-aki lah kira ngadat. Duh, saya telepon ya, sasinya. Mbak Haji. Nanya Mbak Hajinya, telepon. Isinya teleponnya di luar negeri, mah di Mekah. Mbak Haji, cuma sehat. Syukur ya sehat mah. Kayak naon? Jembag. Ye puguh, nah kena pegawaian wae. Tanya hongon tak apaleun cenah Mbak Haji mangkat ke umroh. Tanya hongon mangkat umroh. Tadi sedih mah na. Tah naon? Jembag. Aramet mana sawah saungan. Tadi kasih jembag pisan buku. Eta kalio. Kayak dibejakeun. Jangleng. Ngarambet. Jengleng gitu. Oke lah mun geus ngarambet. Ngeleng gitu. Siap. Oke dibejakeun Pak Haji. Kieu kumaha ieu duit teh lamun urang dibejakeun. Pasti lagi banyak mah yang duit. Transfer gitu ke rekening orang. Ada tambahan yang orang atung kok. Karena nyokot duit tamu kepotong buat duit. 101 palanya. Kita bijakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Nya ya Pak Haji. Nu loba duit mah bisa umroh. Duh. Tapi beli obat lah. Ya, akhirnya bisa diberikan obat kena mau kudehanan. Buat duit 10.000 nate. Rasanya obatannya. Orang akhirnya jadi. Juga ya. Goblok si Uban teh ka mananya mulai obatna. Aing juga nyari pisan di tadi. Pasti mah aing modar manten. Aduh. Mas ya. Si emang ngajedog wae aing geus nyari teh ieu. Kunaon si Abah? Kunaon atuh Abah? Gogorokan wae anini teh. Si Uban jangan datang keneh wae meuli obat teh. Mas ya aing pangmeulikeun obat ka ditu lah ka warung nungguan si Uban mah manilila. Aduh, ieu mah nyeri. Aduh Abah, nini teh teu nyaho warungna di mana? Bisi ke nyasar Abah. Naon?
bisi nyasar ka warungna Abah. Batur nyeri meuli obat aing mah embung di seesan sia mah budeg teuing mah sia. Astagfirullah. Jauh-jauh ka sesar ah. Abah kan budak mah. Igura tadi tuh banget meuli obat. Masa lagi aki budak. Ke warung kamarnya itu apa? Daripada nyasar mah nanyakeun we ka tembang.